Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa. Tepang dong deui sareng sim kuring mangke pinu daya les engkus anu pangantengna saji maboy sareng sim kuring. Dina dinten ayeuna sim kuring sejam midangkeun deui dongeng Sunda, hanca dongeng Sunda anu katuna kamari anu janten judul Sibawa ge episode 18. Mugi-mugi ya dongeng anu bade dipedangkeun sim kuring teh janten panggiwur terus pangbabareun mana. Kanono jeung ngaranna pan kapusing sirah landongan lama ambeh teu pusing deui. Yeuh pemirsa, urang naungkeun sasarangan kumaha jeung ngeunaan sibawa episode 18 teh. Yeuh temon si Susilo anu kabanting ku tenggelan si bogel kabantingna teh kana tangkal kalapa anu rada rungkad tangkal kalapa teh akero bari nahan kanyeri tuh dumeh tatuna teh leuwih loba jeung leuwih nyeri tibatan tina palukar tenggelan ti si bogel tibatan tenggelan anu tadi teh ayeuna mah leuwih nyeri deui jeung leuwih parah tibatan sajana bocah kilo Susilo ngagerok kituna teh bari gogolok-golokan getih keluar tina bibirna oge tur tina irungna. Awakna ngabebenggang nang karak. Tapi geus teu bisa hudang. Ayeuna teh. Sedengkeun si bogel mah masih keneh nangtung. Nangtung keneh, masih keneh bisa nangtung. Jeung ana mah geus teu hiber. Si bogel teh geus nangtung deui dina luhureun taneuh. Bari neuteub seukeut angger ka arah si Susilo. Sanggeus kitu si bogel teh ngomong ka si Susilo anu kayana teh geus teu walah kaya, jelas-jelas teu walah kaya. Geus nah ana mah. Mana geus teu bisa kumaha deui. Geus kawas kitu. Hampura ieu mah da. Domeh maneh we atuh Silo. Ngaganggu ngahodangkeun maung anu keur sare nya atuh. Tadi kitu hampura ieu mah. Dan kurang naon. Lamun selain teu kitu mah da uring ge moal kieu atuh. Yang diuk lah cek si bogel ditungtungan main teh bari ngomong hayang diuk deh kawas anu ngaledek ka si Susilo alakili ka sabodeureun si bogel teh ngalieu kana batu anu tadi kumanehna sempat diuk kan ada jauh jarakna antukna si bogel teh diuk deket si Susilo anu geus teu walah kaya. Jadi lah nya. Moal kana naon lagi. Layan di dinya oge geus kos kitu lah. Cek si bogel bari ngadeukeutan ka si Susilo bari tuluy gek diuk dina taneuh deket si Susilo nempo si bogel ngomong kawas kitu tur diuk deket mahena naraweco ambek-ambekan ka si bogel bari jeung teu bisa kumaha cigana teh tulang wali kata teh potong cigana teh kusabab
dagor cigana teh wali kata kana tangka kalapa. ah 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 baca goblok. ah ah Ayo teruskan deui paehannya urang ya. Sudah teuing. ah 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 paehan ya. Sudah teuing. Kudu elek cia. Cek Susilo ngomong gitu nate bari nangkarak bari nempo kakatuhu tempat di mana si boga keur diuk di beh katuheuna si Susilo si boga teh deket jarakna ukur 1 meter atuh. Jadi si boga teh kawas anu keur besuk ke rumah sakit. Posisi nate aya nate pamirsa. Nah, yang ditandasa, itu bisa, itu bisa gitu wae. Nah, orangnya mikir atuh, kejem-kejem teh kawas gitu. Nyantu bisa lah. Naon. Malahan kuring mah hayang teh maneh teh tobat tur sadar. Ulah ngalakukeun deui tindakan kawas kitu. Nanaonan. Yo, nya. Sok we ayeuna maneh pikir. Si lain pikir we pokona mah. Ayeuna mun posisi si lain aya di posisi kuring keur nengan barang bang. Terus ngadak-ngadak kuring teh jojo ngaganggu si lain sok kumaha parasana. Tah pasti moal ngeunah panan. Sok cek si bogel nanya kawas gitu ka Susilo anu keur nangkarang ngababengkang tapi masih kene sadar. Susilo ngadenge si bogel nanya kawas gitu teh nembak ka si bogel. Tapi entong saupamana atuh teu bisa. Nyambung lah. Da urang mah beda dina awak maneh mustika. Jadi hayang dicokot ku urang teh. Aduh. Gitu pok-pokan Susilo teh bari masih keneh meragung nahan kanyeri atuh. Da tatu nate ayeuna teh anu karanapan kumanehna teh tatu nate parah. Bisa kesebut parah. Ngadenge si Susilo ngadon nembak kawas kitu. Si bogel teh tuluy ngomong deui ka Susilo. Nyamahnya kolot-kolot teh belagog. Ya orang nanya ka maneh. Aduh jadi kasar ya hampura ya nya ya. Kuring nanya ka si lain. Lamun posisina dituker sok da pasti si lain embung pan. Pasti embung si lain teh tuh diganggu. Ayeuna kuring nu kudu diganggu. Tapi sakitu. Manyo. Hayang ngaganggu batur wae atuh meunang atuh. Sok bodor. Geus posisi geus tuan lah kaya kitu teh. Maneh mah Mang Silo Teu lucu Cek si bogel. Ngomong gitu nate bari kerung tapi rada nyereng. Ambek keuheu aya tapi da
gitu-gitu ge si bogel teh rasa kamanusiaan mah luhur oge da embung atuh manehna teh narajang anu geus teu walak aya mah si bogel ngomong kos gitu. Susilo teh nembak embung disalwakeun kuring teh embung pisan maneh nu kudu diganggu mah teh kanyata anak gitu maneh nu kenangan barang-barang tuluy kuring nyampurkeun ka maneh panan gitu. Jadi lamun dimisah-misah nyama bisa embung orang mah ngadenge tembalan ti Susilo teh ngadon kitu keneh wae si bogel teh nyamperkeun ka Susilo bayi rada ngorondang tekung sila peletak eta mah si bogel neke kana tarangna Susilo lumayan rada tarik. Au. Nyari bocah goblok make segala. Aduh. Cek Susilo nembak kitu nate bari nyekelan leungeun kencana teh kana tarangna. Anu tas diteke ku si bogel. Si bogel da keuheul atuh da. Ku siapa musuhna teh nyage umurna saluhureun. Kolot tapi logikanya teu jalan ngadon benclung tembalan ti Susilo teh sia bongan atuh naon urang teh nanya teh salamun sami sana saupami ya teh bongan atuh teu bisa diajak ngobrol nu bener sih teh sok enak lamun misalna waktuna saep kumaha embung waktuna saep pamirsa cak urang tuna heula ngeunaan si bogel episode dinten ayeuna teh enjing urang tepangna deui sareng sim kuring mangke menodai ales engkus anu pangantengna sa Zimbabwe saur sim kuring hapunten bilih aya kalawatan nyarios teh sim kuring nyah maklum deh abi mah masih keneh nyubi yuah pamirsa wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on.